cincingan deh kira sekali lah. Yo, naon? Yo. Pan aya cak-caknya 3. Heeh. 2 eta mah gelut. Heeh. Hiji deui jadi penonton. Heeh. Terus teh 2 eta genu gelut nanggeus eueuh, geus ieu, tapi penontonnya kadon murag kunaon tah? Da 3 bro. Salah. Iya di lag-lag ieu. Di lag-lag toke. Salah. Di Capluk Maung. Anjing beki ngaco. Naon atuh? Halo. Coba menehna ngeprokan. Nah, iya. murag pan negara leuwt Iya, nya. iya. Heeh, murag. Bener euy lah. Tuh geus ah. Jadi inget ke leutiknya. Heeh, kumaha? Kamu ditanya cita-cita ngeunaan nu ieu hayang jadi polisi, nu ieu hayang jadi tentara. Heeh sih, urang bareto anjing cita-cita teh. Minta ganti dah. Kaji hayang jadi masinis. Kedua, hayang jadi pembalap. Ayeuna we urang teh hayang jadi dokter sebenarnya mah euy. Heueuh nya dasar keur budak. Ari mana cita-cita hayang jadi naon? Urang mah sih terobah teh beuteung mah konsisten cita-cita mah. Emang cita-cita jadi naon? Urang mah cita-cita baheula mah jadi Power Ranger. Ah, mana? Cika tuh serius. Bae lah ada urang mah kieu jelemana. Urang mah da ieu di titah sekolah. Terus lulus teh ka kuliah. Atuh meureun moal gawe nya. Nya moal da keur mata mah hayang urang yang jadi kedokteran. Atuh meureun maneh setik-etik mah bisa kudu diajar kesehatan meureun. Oh sok eta ge maca buku saeutik malah aya gitu. Oh, sok atuh urang ek nanya nya. Sok lah. Kenaon jelema sok bersin? Ya menurut buku elektronik mah kieu cenah heuh. Aya di antarana aya sabaraha faktor heuh. Oh. Aya nu ku infeksi saluran pernapasan anu disebabkeun ku virus eta ngaranna flu heuh. Heeh. Tah aya oge anu alergi tah. Awak urang ngarespon ayeuna benda asing anu asup tina irung. Tah kitu sabenerna mah kan masih loba sih ngan urang apalangan sakitu. Ah, mun ribet pisan ngajawab teh. Ribet kumaha da emang faktana kitu. Nya nu jelas mah ku sabab hayangeun. Amun teu hayangeun mah moal bersin. Son. Ka mana? Dia. Ka mana? Ka hareup kan. Rek naon? Ek ngaimaman. Tadi kan ulah tetes balanja dititaku si emak ke pasar. Terus di pasar teh ada toko anyar kan. Toko naon, Son? Toko baju sih gana magan daripada ditulisan teh kaos 5.000, kemeja 6.000, celana panjang 10.000 nya, jaket kulit 12.000. Eta teh dagang Nya juga nama. meni marurah pisan. Nya meureun pada anyar-anyar muka juga nama. Lah, terpercaya. Emang naon ngaran tokona? Teuing, po deui urang teh da ngan anu jelas mah dia tulisan teh aya laundry di handapna gitu. Aduh. Aing mah mana ira pinterna tuh. Emang kumaha kitu Kak? Teuing lah. Karena naon mana di dieu? Biasa we keur ngobrol pada keur eueuh gawe we ye. Heeh atuh gawe wae, ngaganggu kana ulin. Son cek nanya ka calon dokter. Saha calon dokterna? Nah, si Raka ngomong mek saklok kedokteran. Nya kitu Kak. Calok. Atuh urang ek nanya tuh Kak. Calok ekrannya naon? Jadi urang teh boga dulur, anu nganggapna si eta teh sendok, kumaha baranana Kak? Lain jurusan urang atuh eta mah. Emang dulur maneh nu mana kitu? Tah, Eta mah lain dulur maneh nu gering eta mah. Maneh we nu gelo eta mah. Ih, maneh sing bener gerang ngobrol teh keur serius. Jika tuh Kak urang ek nanya. Sok asal sing bener. Serius urang mah. Tibah heula penasaran. Kunaon buk terus tere bodasna? Oh, eta mah ku sabab urang loba stres ku pikiran. Kan sirah teh pusat pikiran. Tapi nah, buk nu di handapna sok tere bodas. Nya kan eta mah pusat hiburan. Dasar calon dokter gelo. Ajon lah. Urang mang kagok gelo gara-gara marane. Wis lah urang marek balik. Kak, saca maneh balik, urang ek mere. Rek mere naon? Rek mere beja hirup teh peurih. Ah, kumaha sia?